bukan. Dan kondisi majuan sedikit konsentrasinya. Dani awakna cari makan misalkan ada kaya mah busok mangga gitu ulah misalkan ulah di geraskeun atau mah leleuskeun we. What's up guys, ini part 2 nya. Yang belum nonton part 1 tonton dulu gih. Link ada di deskripsi. Enjoy guys. Huhuy. Kayak misalkan aya bayangan putih turun misalkan ke mana aja ya konsentrasinya anu ngaromong di dia tong iya udah mulai. Assalamualaikum. Dan teh ya Norak unggul. masih kena iya kan ya jadi sini orang biasa.
kan punya teh Bisi-bisi ke bapak. sampai oke gampang ini gagal sih cai iya nang umur lima ronggana ini katutup ya jadi lamun ini saya teh di akbar mah ini kabuka ronggana Berat tapi nak rasa kaku demi Allah. Nah, nggak jadi kawin tuh. Tapi malah nggak tahu sih. Tuh kalau pandangan ya. masalah waktu itu kali baru mana Nanti. Suka putih. Asli. Masuk gimana sih? Iya gimana katanya? Katanya. Iya. terus nih Kadari. Kurang. Aduh, kadari. saya itu assalamualaikum Waalaikumsalam. Kadari. Kadari. ada di Sok ngarang kali. sok cari kali dia Dia udah kurang ngaleng guring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampres. Kuring apa anu ku anjeun diangkut sehat. Keun lah diwakilan ku kuring. nya Meh naon meh wanoh. Natangkeun. Makasih kuring. Makasih ya. mangsir Mengarendeng jeung hari. Makasih kuring mangsir. mangsir Mangsir. jadi ayah buit baria ayah buit mangsir waras Eta kuring mangsir. nah jadi gitu sabuka kan mangsir Tah anu di dieu namina campaka. oh cempaka Ini campaka ku kuring dilanjut. Kunaon araya wae jalan kuring anu ngadengna. Kumar di naon kuring ngaraos ieu tengah-tengah lembur ieu. Ku kuring di jamur jalur meh naon. Meh eta seuneu tiasa ku kuring diparentah. mohon Naon parentahna? Panglongokeun, pangontrolkeun turunan-turunan kuring. Nya eta aranjeun. Mantakna kuring anak atoh bisa ngariung kaos ieu. kan silaturahmi naon gitu kan ya urang kali gitu kan ti anu ti kilul kali pulang wetan Mohon. ya kata saat kan abdi kan menuju libur lah gitu kan Mohon. Keun saya ingat apa? Mung kuring mah titip siang. Kami bade kita kahoyong mah nya sadayana ngiringan sok tabut heula. Naon heula ulah anu bolos terong ujug-ujug blos. Karunya bilihin kana kumaha. Jadi jantan panyawa. mohon ikan sebagai pemula lah gitu Mohon. kan Keun ai tanggup pangalaman mah. Ai kuring tadi bade bilu-biung. Bisi naon cenah ieu? Makhluk naon nyanyahoanan? Nu masaran tadi. mohon Ngan kuring ngomong Bandungan eta makhluk kata geus heula aya di. Di zaman raneh cenah baru jawab besar aya. Kuring nyaksian kumaha we eta getih baloboran ku makhluk kata. Ngan kuring ge teu bisa kumaha. Da bisa bae perjanjian. ya sih emang perjanjian gitu kan
dalamun kuring udah tekawasa da anggar orang balik di kampus ngorek mutus kontrakna ai kuring mah titip kemarin eta meureun jadi genteng supaya marane ulah katali mangku harta Nah gitu Kuring jadi mah. pelajaran gitu nya karanjeun Ade ke barudak ulah lewat jalur kiri gitu misalkan bade dina aya kasusaha dina bade aya nanaon gitu kan ulah aya jalur kiri yang kemusyrikan lah itu nama gitu kan urangan istiqomah we ka Gusti Allah bade kumaha-kumaha ge sanes terus da urangan menciptakeun Gusti Allah da meureun urang kecantan rezeki teh tos aya kang urang teh mohon mun urang leres-leres hoyong ngajemput eta rezeki meureun urang ge terang jalan leres kumaha garas yang ngadoa teh ibadah iya teh gitu kan tolak balak kunonya ku sedekah entos teu kedah aya jalan kitu pamadegan kuring katampi meureun nya sadaya Tapi meureun aya kuring titip da meureun marane kita jadi pancar ilmu ka sanes mohon harus kayak penerusnya lah gitu kan gitu aya kuring malah teresep ke ya, pemuda-pemuda zaman ayeuna mah da ka Bandungan kuring ge ngan mudah-mudahan untuk ngan kuring ge aranjeun mah teu kitu teu kabaku sakabat-kabat tadi kuring lager mapatahan kunaon punya ngajan kuring beda dunia jeung aranjeun oge da anjeun anggar incu-incu kuring Iya. buyut buruk kuring lamun kuring nepi ka ngantepnya di mana tanya jawab saha kolot tah gitu meureun nya meureun ai kuring di dieu ngan ngabalukarkeun eta pilih penasaran heun da teu ngaganggu eta mah ngan meureun hapunten kanu kantos katembungan pilih kasingsieunan mohon eta meureun nu di atasna ngan ai hal kuring mah lamun ibadah di haja-haja kanggo muka pun hiji-hiji naon kuring nyuhunkeun we mah nyuhunkeun disambat sanes disambat dilebet kan wartosan supados naon meh kuring abdi tiasa ngariksa bila yang kuring ngiring tengah laut nah meureun ujang ya kata ya insyaallah pada ku abdi setiap di tawasulan buyut nangsir sareng buyut paria sar sama nanya Jakarta Jakarta yang kurang lembur di tengah dina buyut paria mantakna cenah di lembur mah urang ieu tong nyebut teh tong paria kanu tuangeun teh sayur mohon pangparen pare-pare nya pangparen di urang mah supados naon bilih kasinggung paria itu sejarah atau tidak ai kuring mangrupa naon kapan kuring bisa mangrupa aki-aki mangaitek kapan bisa oge jadi mau bodas tapi kuring di lembur mah teu pernah mangrupakeun satu pas jadi aki-aki kudu kaparengan mah itu meureun ujang punten meureun ya nya kuring ieu ngaganggu kana waktosna nya ai abdi ngomongkeun hapunten mah kitu kan nya pangitan abdi meureunang kanggo ngadidik barudak meureunang supaya lebih gede lah gitu kan dina misalkan bade ieu kan kumaha heula kitu tata carana gitu kan mungkin ide we lah nyukeun misalkan kumaha gitu misalkan bade kikian gitu kan ayeuna aya ranjeun warna kuring bade naon hayu bade dirundikeun sareng kuring oge mangga aya jalanna kanggo kasaean ngan aya nang meureun aya nyuhunkeun ka kuring jeung ka kuring bisa moal gitu kan sok seueur eta nu ngandoan di makam kuring ti jaman kapungkur nanti bisa nyarek kuring oge asupna ka saha ngarekna kumaha terus kuring mikirna nanaonan maraneh are di makam digemrong reungit ya rek ngadoa mah ka Gusti Allah di imah kitu arek ngadorongan kuring ku kuring ditampah henteu we kajeun da kuring mah lain mah hadoroh kuring mah yang sarua-sarua bareng ibadah kitu meureun ujang lain kuring kumawantun atau nyanyahoan kitu nya ada abdi nyukeun hapunten gitu kan aduh ieu naon teh nya nanti anak lah kalari gitu murang kalian masih kene kolesterol kene gitu kan acan dididik gitu kan mudah-mudahan lah ku abdi insyaallah dididik kuring mah atuh ame aranjeun gitu teh lebat kana jalanan lempeng untuk kagujar rumus kana naon ada tak pentingkeun bakat kunaon bakat punya ya dang kege jaga lamun aranjeun hirup tong-tong karasa kusorangan-sorangan sangsarana beurigna nyerina kuring embung nepi ka tukang kuring anu kitu ulah nepikeun ka asup ka jalan bener hayang bagja nepikeun ka akhirat kitu asup kuring mah sok we teraskeun ka dina jeung ngaradu bako ka tinggal ku kuring sok teraskeun tong izin sok aya pertarusan teh sok sok kuring terbuka misalkan bade ieu kan insyaallah lah gitu kan papayuna nya hoyong lah gitu kan ngaikeun ngungkap sekali kieu hoyong terang gitu kan lebih anu pertama nama lebih meningkatkan keimanan gitu kan urang teh percaya gitu kan percaya kan alam gaib gitu kan Gusti Allah ge gaib kan paras
dia tong anggap anak musyrik sanes. Musyrik malah orang muja-muja misalkan kuring asup aya awak marahnya teh nyaho aya nu ngaranna buyut Korea buyut mangsir disembah waranya eta musyrik aya saukur urang ayeuna ngawangkong kieu mah sanes anggap we urang teh hitung-hitung tukar pikiran sering gitu. tuh saya naon bahasaina mah naon sharing lain da kuring eta arapa makan karo kita geus beda zaman urang kuring iya habis ambil monyet Nah, eta masalah monyet eta mah si eta anda kuring dieureun oh baheula aya nu urang lain monyet mah kemana jadi buta malahan yang mau kupakeun teh jelema yang ku badag yang ku imah mah aya buluan makana katanya si monyet tapi data kitu wae dan bangsa kuring mah jadi monyet hayu lagi damel hayu ngan meureun ciri khas masing-masing nah kitu tidak terboga patokan ai kuring mah ya meureun kuring ana jeung aranjeun beda alam jadi lamun hayang mereh tandanya kudu kitu teu bisa ku sagawe ya bro hareupeun komo kudu teu aya nu tiasa mah awam itu kan beres pisan ai kuring teu nyuhunkeun di kumaha mungnya meureun meunang nepangkeun kuring teh sesepuh anjeun gitu kan ini makan ina non teh silaturahmi lah gitu kan jadikan terang orang kan buyut Mangsir kan Mangsir buyut Jakaria gitu kan maka dia mah cempaka eta mah samodel kapercayaan kuring kapungkur teh kapungkur anu ngontrol naon ngahuna ka dieu nya sini nih eta kunaon da sabab kuring ge gaduh kasibukan kita tiasa ngontrol hayo wae ngan meureun abdi naha dimakangkeun di dinya dipisahkeun meureun abdi dua ente kata dianggap sepupu keluarga kapungkur di dieu luhur saha kalau gitu masuk di endong mohon eta teh golongan kuring-kuring kan ngan kuring teh eta persepatu di endong eta kan tos sobat kang musik kan sanya naon ngendongan makan paedahna kalau doa mah di bumi gitu mesti di mana gitu tah naon makan sok aya di pertarosan teh mau disasar bisa Aki abdi kamari buka pandangan nama tos rambun ai kuring mah anu dinya meninggal di dunia tapi ai kuring mah hiji anu pancer pisan mah kadinya karo kawi anu dibayar berkat itu abdi tadi oleh tonggo tadi dinya aya emang hiji iprit ya asli iprit lamun parang mah aja eta tiasa mangrupa batu ali beureum tempat naon tiasa dianggap pemilihan sia di lamun kuring cek ngabeja sieun aya anu ngamanfaatkeun eta kana hal salah mantakna kuring bukakeun ayeuna eta di hiji wir hati-hati hiji yo kawi abdi geus tadi kan lari kan kadinya abdi asa kumaha gitu ke sebelah dinya gitu kan anu dihandap anu sawah urang bandel ai bandel mah teu ngaboda sok lamun hayang menghap datang ka kuring dulu dibere ali beureum gitu namun anjeun aya nya atuh beureum ngagoda dinya tadi bawa saherang kumaha ge ini santet teh kan budak dodoja tiap makhluk yang ai kuring meureun teu bisa ngingkahkeun da eta hak manehna cicing di dieu terus gaduh-gaduh kencangana lah mun di malah kuring ngan bisa ngemutan ranjeun ulah nepi ka kagoda nya meureun ayeuna anjeunna diomongkeun kitu teu ngeunaheun ngan kuring da leuwih nya kamaraneh daripada kudu ngan nomor hijikeun makhluk itu meureun teman dari penjagaannya ke situ lah kila-kila bangsa lukas gitu mah gampang wae sih nggak nyari pakai nama dia bangsa monyet bangsa iya orang ada teh tong percaya besok ambil bohongnya lebih ke obat tibatan di rumah ada kuring mah meureun ya ge kerajaan aduh ilmu luhur biasa kami atau ke komo abdi mah kita masih kena tahap pembelajaran kene kuring syukur aya nu diajarkan kitu ge supados ilmu dunia nang kene ilmu nu kitu nang kene pahaman lah da urang teh pagesek sareng makhluk misalnya mohon baras aya beda dunia kita gitu kan ya silih hormati we lah gitu kan orang kan pas gitu kan salamnya itu nanti ngaganggu ka urang kuring apalagi jangan-jangan sampai orang bikin kata jerumus kan sebelah kiri gitu kumaha ge
najan coba di dunia berat oge ulah duikeun ka anak hirup gitu. Sok we jalankeun ilmu-ilmu anu pasti tina Quran. Da eta ge tuntunan kang urang. Itu urang. Aturan pisan waktu na punten pisan di wagal ya. Abi wengi-wengi nga ieu kitu kan bieu nuju ieu kitu ka mana. Itu kuring atuh biasa wana sareng ngaran. Ini kali itu. Kuring ada taran atau dunia itu. Anggap kuring. Itu aturan Nah, eta pisan. hakun tentang tadi meureun ya. Kuring teh asa ngapi ngajarin gara-gara eta mah tadi. Da sanes kuring teh nya, sanes kunaon. Keun mah anjeun eta jadi untung ke anjeun kitu. Kok eta bereskeun kudunya masing-masing. Kamu gaduhna da kuring teh mungkin nyamutan. Da tos sanes jalur kuring. Iya atas. Namun hiji makhluk, hiji jalma, hiji kadur hideung eta tos pasti urusan golongan kuring. Kuring teh kawas ade eta mah meureun ngantosan hidayah ti Gusti Allah. Entak aya nu dipeda mah oge beureuh nya ka urang teh. Nya santeuna lah kitu kan aya pasti aya serangan-serangan ras kitu kan. Gitu. Nya eta mah meureun euy deui ka anjeunna beureun kumaha-kumaha ge. Gitu. Meureun aya di pasihan hidayah meureun tobat. Entah yang meureun deui ka mautna. Sesaat ya Sah gitu. kitu. Da kuring sanes teh nya da bongan saha manehna milih jalur eta. Jadi saha anu melak anu kahadean gitu kan kayak lagi bakal buah namanya insyaallah gitu kan sanes bakal insyaallah buah lagi bahas Da pasti eta gitu kan nah, sanes teu sanes ilmu anu teu pasti. Pasti eta. pasti eta mah gitu. Kitu meureun ieu. Kudu pisan ya doh gitu nya punten wae urang kali Sing karunya di sana wae. kali Namun yang usaha pembukaan ambil. Sahadat asyhadu an la ilaha illallah. Terus mobil dia ajak ke tempat itu. Ya pas kata lain lah pada panggilkeun. Saya ngambil dulu. Buat minum. Mah ya di belakang ongkos sih jangan lupain. Tapi jangan misalkan tenang sama eta na wios ujang. Ya hari pami ieu mah Ada aku ring teh ningali manfaatna urang peceun we kitu. sok Ah, sanes keterangan ieu da kuring nanti. Pelakan aja lah. Mantap kita dia rada sesah. wah si pernah kisah hari gitu Nya sehari atuh. pilih gitu aja mau naon gitu Pasrahkeun aja. Pas nanti. Salawat aja. sampingan gua dari ini Pak bilang Salawat nabi ya. Sok kopi dibantos. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daiman ala sayyidina Muhammad al-Wazir al-Habib wa dan barik bil
husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi ahli kulli ma'lumin. Allahumma shalli sholatan kamilatan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi ahli kulli ma'lumin. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa taqabbal bil hawais wa tunal bil khawatim wa istasqal tamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi kulli ma'lumin. Itu nama saya penjaga. Kamu cocok sama anak ini dulu. Jika saya tanya, aina usai di ina, ku apa iya, ku iya di sini. Atau makan ya mah sama model barang buat dia. Ya si diorok Atau orang supaya ada penjagaan itu nama saya penjagaan ngan meureun energi atau cocokannya badana. ada teka wadahan Acan kawadahan meureun kitu. Duka lamun aya hiji tantangan anu dipasiekeun buatan jadi duka karos bukan teu kalanggar. punya kalanggar meureun kitu secara tidak sengaja atau kumaha kada ada. Nah, kami guna untuk ayo api lagi ngerti sampai mana boleh gitu boleh. Ada tuh istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina itu kan itu kan pisan ya terus fokus dia nah repotnya nah kan ini lah gitu kan misalkan abdi ini mungkin bantuan sana gitu kan Ayeuna naon masalah. Tapi lamun kuring itu aya kanggo ada nya meureun kuring mantos. mohon karunia Itu nya sadayana tur nuhun kuring tos. Assalamualaikum.